Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Petualangan Aceh, channelnya para pecinta alam dan channelnya para lintas alam. Dan untuk hari ini Petualangan Aceh akan hiking ke Gunung Satria dan setar di Cirorek, masuk ke Gunung Sunda, terus Gunung Satria. Nanti diiringi dengan lagu-lagu Sunda yang enakeun pisan ya guys. So kita let's go saja. Depan atas guys. Kota letih camperenik, najan letih tapi resih, ngaliwat cahat pangeran. Kota Sumedang di papais kuci peles, tanpa mas nu mata kuas, cimanada pamandian, ngaganya saya heran.
jajak kak sareng nyimojang Ini komunitas indit mawar lintas alam. sariasi Ada ngaratas sawargi KPAG-nya Pak Ibeng dan terakhir Sabah Desa, tapi di belakang guys. Dan ini arah menuju ke Lampi saang bulan opat welas Pinus. saang mabraha cahayana nama endah katinggalan kota Sumedang. Kota letih campuran najan letih tak bersih ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang. Di papaes kuci teles tanpa mas nu mata kuas Cimalaka pamandian ngagenyas caina herang jajak kak sareng nyimojang indit mawa sariasi nyacapkeun rasa katina Cimalaka jadi jujugan caang bulan opat welas caang mabraha cahayana nama endah katinggalna kota Istirahat dulu guys. Sumedang. Oh dia jalan motong jalan. Dia bisa. Iya dah ieu kasa satria ieu mah.
nasib mau Bahagia Pak. Wah panen. Ayah Pak. Lur boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina Iya kecil rek, iuiheun hadiah deui jalan. lur boga anak loba mun jaman ayeuna tantu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal mawat mahal mata aral ya kudu dikumaha deui Guys, sabar we kita masuk ke Gunung Satria. geus kieu zaman Pernah sesatria aku di Gunung Sumbing. Sekarang kita masuk ke Gunung Satria. lur boga anak Baheula mah Mang loba Dindin jalan mana Mang Dindin? kudu cukup Mari ya, mari. sandang pangan jeung papana gitu tah. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina ah gitu Udah kurang titipan maha suci Narawat na obat kudu hati-hati Lamun gagal malingesna kana diri masih suci Gerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana Insya Allah eta cara tangtu aya manfaatna ya gitu teh Lur. Lain teu meunang boga budak rea tapi panda geuning kieu zamana berat Omat lur lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna tanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina sugan we senang Udah kurang titipan maha suci Narawat na obat kudu hati-hati Lamun gagal
ikhtiar mah kewajiban sugan we atuh hasil lagi karasa kurangnya dua belah dua.
PAG ngambil sampah guys. Baru kali ini lihat ketua yang peduli dengan sampah. Keren.